Margi welas asih Gusti nu utami batan umur abdi. Margi welas asih Gusti abdi sejanga agungkeun Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Kalayan rangga panangan tekendat sumambat Gusti. Kalayan rangga panangan tekendat sumambat Gusti. Tuh kan upami tos latihan saya mah asak latihanana jantan kompak. Saur basa dengan nama tos harmoni. Muhun Mang Mitra rares. Grup naon rampak sekar ieu teh namina? Grup Silih Asih ieu teh Mang. Oh, Silih Asih. Mang Mitra pami lagu nembe teh naon maksudna nya? Abdi mah tacan ngartos. Tah, lagu nu nembe dikawihkeun ku urang mangrupi ucapan syukur ti umatna anu parantos nampi sih kurnia ti Gusti Allah. Kumaha ngartos Mang Ugi? Teu acan Mang Mitra. Kumargi ieu teh abdi teh seueur emutan. Abdi teh kedah membayar sambetan ka tukang gendang Mang Aep. Allah. Geningan teu ngartos teh pedah gaduh sametan ka Mang Aep. Yeuh, aya sisindiranana Mang Sugi. Daun ganas, daun jati. Sae. Daun laja dina peti. Sae. Margi welas asih Gusti. Sae. Abdi saja muji Gusti. Sae. Kumaha ngartos ayeuna Mang Sugi? Tah ayeuna mengartos. Tapi abdi tacan ngartos kumaha carana bayar sambetan ka Mang Aep teh. Aduh, ari Mang Sugi sambetan janten alasan. Tapi geuning urang tiasa latihan ayeuna. Tah, ayeuna abdi bade para naros ka para wargi sadaya. Nah, para wargi uninga Mang Sugih gaduh sametan ka Mang Aep. Uninga. Aduh. Wah, sae pisanya sanaos tos aruninga yen Mang Sugih gaduh sametan ka Mang Aep, tapi teu aya anu ngagosipkeun. Tah, upami dina paripaos Sunda, naon cenah paripaosna eta teh? Mempencarang kuayakan. Tah kitu, saur panganika Gusti kieu. Lamun dulur maneh boga salah, kudu dibejaan paduduaan. Lamun manehna daek narima, maraneh bisa ngahiji deui jeung dulur maraneh.